Karunya mau balik ti Arab. Nah, maka karunya kanu balik ti Arab ya kan. Aya di Arab teh digawena teh 2 tahun. Oh, kontrak. Jadi supir. Lalaki ieu mah jadi TKI. TKI. Heeh. Mau usahakeun pamajikan mun digawe di Arab jadi supir. Supir ngakutan onta meureun itu. Heeh, balik ka lemur. Wah, eta mah pamajikanana sono meureun. Nya atuh. Boga duit ongko. Loh, duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira Tius. Heeh. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat suluh supe abus. Langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari. Bangsat nih ah. Keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutrak eta bangsat leuwaseun. Ka mana aing lumpat yeuh. Sieun ka parego. Kabeneran teh. Parana teh molongo. Terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Oh. Aya nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Heeh, atuh. Oh, eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah caturnya kan. Oh, cangkang jajamu pabalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesal we ti luhur. Beuh eta si goblok dira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain salat maneh teh ngedekul kene we. Ya, da isu kage adan deui. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak ke langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama. Amwing. Sayangku, my honey, darling. Teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur. Kumaha kan? Bari kabur diteumrag eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur bari ngomong kieu. Da dume ambek eta bangsat ti luhur. Bari neumrag kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Gobrang bertak kitu. Wah, lumpat mapai galeng. Ai geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh kan. Keur mah kesal ngadege kitu. Aduh ampun. Aya sedikit pake. Lain rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri? Nya kana feri. Di Bangkahuni geuning ka Merak. Ka Merak. Numpak kapal. Nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat. Bedah rek balik. Aya di tengah laut, kalaluar teh muatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut. Heeh, dina dek. Ngajajar dina dek teh. Eta mah keur kitu jo cerit teh awewe satengah tubuh. Alak kumaha? Tulung. Bapak. Si horeng kantongna murag ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur nah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong aja lemah teh. Heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut. Nya heueuh. Heuh nu wani. Wah, gegejeret eta awewe. Nah, da mah aki-aki. Kumakan. Joga jeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawea. Kumaha teh? Page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Beunang eta tambangna teh ku si aki teh. Allah alhamdulillah. Dibedo ka luhur teh salamet. Gor we surak.
muji benernya. Eta si Aki menang pamuji atau Muji polos. pan urang lamun dipuji teh atoh. Ya atoh. Si Aki mah amek. Amak kumari akang. Nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog. Wah, dikaluhurkeun nya. Hidup Aki hidup. Hidup, Aki. Cuk batur teh. Hebat Aki. Eta Aki lain atoh kalah baud. Bari bedog di kieu. Batu teh. Montong hidup-hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi. Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun. Lain eta luas nu nyuntrungkeun ana. Ampun eta sia. Karunya nya. Khawatir.